dina tahun ieu kahareup terus kalituna salah satuna nu diunikeun tadi mun hoyong barokah cek Quran syaratna hiji iman jeung takwa nemek saur ulama innamal barokah fi ma wafaqa syar'a wa aqbalal ulam akur jeung syara' akur jeung kaul ulama masa ngaji milu ngaji maca sholawat besok sholawat mingguan datang hadirat insyaallah itu kunci keberkahan dina tahun anu ayeuna kapayun sakitu lur da geus menjeulna ka hartos teu katos teu jadi barak yang disebut ke hartos mah itu cenah geus ngajakeun sakali nanya ke hartin cok cek guru mun malam teu ngarti jang naon ngabek-blek sajam 2 jam aya teu ngarti mah geuning keneh eureun tah lamun urang sono mah hayu be urang sasarangan da teu jauh ya abdi kalangkap kapilarnya